Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama Bu Erni. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat memahami teks wawancara tentang wirausaha. 2. Siswa dapat mengetahui tentang wawancara. Ketiga, siswa dapat mengetahui istilah perdagangan. Dan yang keempat, siswa dapat mengetahui kalimah bilangan. Wirausaha. Mangsa kiwari nyiar kipayah ku cara jadi pagawe kalayan menang penghasilan matu anu mayang unggal minggu atau unggal bulan geus kawilang pohara hesena. Lahan pagawean di kantor-kantor atau di pausahaan-pausahaan diparbutkeun ku mang pirang-pirang jalma anu mika butuh penghasilan pikeun nutupan pangabutuh diri jeung kulawargana. Zaman sekarang mencari penghasilan dengan cara menjadi pegawai sehingga mendapat penghasilan tetap yang rutin di setiap minggu atau setiap bulan sudah terbilang cukup sulit. Lahan pekerjaan di kantor-kantor atau di perusahaan-perusahaan direbutkan oleh banyak orang yang membutuhkan penghasilan yang dapat menutupi kebutuhan dirinya dan juga keluarganya. Salah sahiji cara pikeun ngungkulan bang baluh patali jeung usaha nyiar kipayah nyaeta ku ngalaksanakeun wirausaha. Anu maksudna boga kawani pikeun ngalaksanakeun usaha sorangan dumasar kana kamampuh sarta ngamanpaatkeun sakur kaparigelan dirina. Pikeun ngahasilkeun hal-hal anu aya mangpaatna keur dirina jeung keur jalma sejena. Salah satu cara mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan mencari penghasilan yaitu dengan melakukan atau mendirikan wirausaha atau berbisnis. Maksudnya memiliki keberanian untuk mendirikan usaha sendiri yang sesuai dengan kemampuan dan memanfaatkan keterampilan dirinya sehingga menghasilkan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya sendiri juga untuk orang lain. Kawani ngalakukeun usaha ku cara mandiri ngawangpaatkeun kamampuh tur kakuatan anu nyampak dina diri bisa nyumponan pangabutuh henteu gumantung kana kamampuh atawa kakuatan batur. Malah lain pamuhalan lamun bisa nyadiakeun lahan nyiar kipayah keur jalma-jalma sejena anu mikabutuh penghasilan. Keberanian melakukan usaha secara mandiri memanfaatkan kemampuan juga kekuatan yang ada pada dirinya sendiri bisa memenuhi kebutuhan tidak bergantung kepada kemampuan atau kekuatan orang lain. Bahkan bukan hal yang tidak mungkin. Dia bisa menyediakan lahan pekerjaan untuk orang lainnya yang membutuhkan penghasilan. Wawancara nyaeta upaya anu dilaksanakeun ku hiji jalma atawa hiji pihak pikeun meunang katerangan atawa pamanggih ngeunaan hiji hal anu diperlukeun dina hiji kaayaan ti jalma atawa ti pihak sejen anu jadi sasaran wawancara ku cara tanya jawab. Wawancara yaitu suatu upaya yang dilaksanakan oleh satu orang atau satu pihak sehingga mendapatkan keterangan atau menemukan hal yang diperlukan dari satu keadaan yang berasal dari orang atau pihak lain
yang menjadi sasaran wawancara dengan cara tanya jawab. Hal-hal nu kudu diperhatikan samemeh wawancara. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan wawancara. 1. Nangtungkeun informasi nu rek dikumpulkeun. Yang pertama, menentukan informasi yang akan dikumpulkan. 2. Nangtukeun saha nu rek diwawancara atawa narasumberna. Yang kedua, menentukan siapa orang yang akan diwawancarai atau narasumbernya. 3. Nangtukeun waktu jeung tempat pikeun lumangsungna wawancara. Menentukan waktu dan juga tempat berlangsungnya wawancara. 4. Nyusun daftar pananya nyakup kana aspek-aspek anu perlu ditanyakeun kasasaran wawancara, make kecap-kecap pananya. Naon, di mana, iraha, saha, naha, jeung kumaha. Yang keempat, menyusun daftar pertanyaan yang meliputi aspek-aspek yang perlu ditanyakan terhadap orang yang akan diwawancarai menggunakan kata-kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, kenapa, dan bagaimana. Istilah perdagangan. Istilah perdagangan nyaeta kecap-kecap anu aya patalina jeung kagiatan dagang atawa jual beli. Istilah perdagangan yaitu kata-kata yang berkaitan dengan kegiatan dagang atau jual beli. Contohnya, omset, orderan, meser, kaical. Kalimah bilangan. Kalimah bilangan nyaeta kalimah anu caritaanana mangrupa kecap bilangan. Kata bilangan. Kata bilangan yaitu kata yang objeknya merupakan kata bilangan. Contoh, ucing teh anakna 3. Jejer anakna caritaan 3, ucing teh katerangan ngeunaan jejer. Jejer artinya subjek, caritaan artinya objek, dan keterangan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsir untuk semua perhatiannya. Semoga berkah dan bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.